reungit. Laporin jasa gitu. Kubukin jasa ke darah aing. Woi, yang satu nyong-nyongan bae sia mah. Mentang-mentang gratis. Jangan lah, tinggal ngenyot detik aing doang. Duh, lapar aing. Candang teh isuk. Karak makan lontong doang tilu. Budak tak lapar gitunya. Puting-puting. Repeh bae. Ngelewat cak aing mah. Sampeurkeun ku aing ah. Mas aing lewat serangan bae. Poe dah, keur puasa kitu bangun terlalu lapar amat. Ngelewat atau cek aing mah. Jangan lapar aing. Tiba ngalut doang di. Tenang. Mga bantuan dang mah aing selo. Deh, gila aing mah. Hayang dangna doang, masak ngambung. Lain gitu, aing mah lain bung masak. Indek ngalewet. Lauk asin eueuh, cabe eueuh. Piraku untuk jeung tutug uyah sia dang. Paham ayang kadinya nama. Patungan mah bisa meureun. Ah sia, udah laga ruk sia. Para gawe di bengkel bing doang ge. Sombong. Nya usia gede laga, ini aing blak-blakan bae. Aing ketemu boga duit ku ari mah. Oh, yang itu boga duit, mun sia boga. Boga lah. Yo. Nah, 2000. Idi, gila aing. Ibang 2000 doang ge. Jadi pamual patungan, lamun moal aing dek meuli mie ke warung. Oh moal, tapi mun ayam mah diakan we sih ku aing. Geus moal mah. Ngomong si Indah ke mana? Balik Kudu be balik, lapar doang ge. Geus aing dek warung ulang ya. Atuh, geus batur gitu. Keng poho aing jangan hidupin dispenser sangat amat aing kudu hidupin hau. Woi cepet amat sih ngas balik deui. Banget sih hau kudu aing dak hidupin dispenser heula. Dia nyedup kopi nah nyedup dispenser gala. Kasan hidup meh lah. Bolon amat sih ya nyedup mie make jadi dispenser. Ayo kopi. Pan tadi sia nyaho meureun duit aing 2000. Atuh sanu nyaho sia tang warung mau jadi gocap. Jeung edan meureun. Ku harese jasa ngajakan budak patungan. Halo. Oh, kali kobong. Kenapa nih, Bang? Oh, enggak dinya. Sahur. Sinjan. Nah, meureun tidak ka ditu. Kus waktu balik. Sorangan aja ini di. Sorangan, duaan lah. Duaan hulu sia di dina di aing doang jeung sia. Kan di baturan ku kuntilanak nu kamari nitahna kitu teh meureun. Ih, kuntilanak kemarin Mas Edeng. Atuh. Ka ditu heula. Ih, si udah kebal-kebal. Di aing ujungna mah sorangan aing di kobong. Ai. Si Dida si Rompet karabal jasa balik deui. Dah aing. Kul kemana? Udah kaya raya tuh? Aya. HP aing kemana ya? Aduh, ketinggalan. Ketinggalan. Sialan amat tukang warung, main tek-tekan bayar harga mie. Tadina 2000 jadi 2,5. Ujung-ujung nama, mie yang bumbu dari cokot pinyana. Saking sieuna dihutang ku aing, kope doang ge. Gila aing. Enggak mulai minus ya. Gos, tak mina.
Mana? Kamu sih pasak sih? Masih tinggal berit. Mending digigil berit mah. Tapi iya mah kebu-bumbuna beak. Apaan bisa gitu? Atau tuh bisa kunaon, bumbuna coklat tukang warung. Ya hargana 2,5. Aing boga 2.000 doang. Ih, atuh tiba ngautang dong gope. Kira aku amat teh mamang warung belum mereka santri. Santri mah tengah jamin bisa ngutang di warung. Ya tukang warung kayaknya nyahoan, santri mah teu boga duit. Terus dia milik kenaon kunci ya? Sedul lah ku aing. Pana bumbuan meureun? Lah mak kitu aing ge jadi. Gila aing. Ai heueuh. Ngomong-ngomong wadahna mah kenaon mangkok teh. Urang teu boga. Make gelas hamek we. Aing ngeunah ku ngomong. Heulah aing dek nyangan heula. Tuh kan aya wadah. Make wadah naonnya? Di wadah-wadah acan. Nah, aya batok dia. Kulinyar tah. Pede amat. Mantap penyeduh mie. Bari jeung ngobombuan ge. Jadi bae santri mah. Wis menang wadah. Gas lah. Asap mentanya. Mie obombuan ge hayang bae sia. Aruhan kena mah hayang bae. Mending mah berkat tukang aing daripada investasi uya. Mantap jasa bari jeung ngobombuan ge. Ke tukang ah. Piknik. Mantap. Bari jeung make batok WC ge. Aduh, beting ada mulai sih. Karena akan sambal tauco jeung lalap genjer doang ge. Aduh, bising lain lah. Ke. Ngakola lah. Nantang nongko mau sambil modal ternikmat. Gak ada jasa di sana nak. Aduh. Mantap. Perguso. Aduh. Ih, kemana ya gayung? Pira aku gitu aing nyangan gayung. Bari embel-embelan yuk. Aduh, aing. Aduh. Ngombe tuh. Sabar kan ah. Beneran aing kelapar. Mantap dasar pokoknya mah. Woi, sedang serangan baik. Lain. Jadah doang sia, mie aing main cokot-cokot bae. Yuk, aing tuh salah jule yuk. Sedang make batok WC. Gila sia. Tuh, ceruk bis ya, Pet. Sedang make batok WC. Bacot sih tinggal makan doang ge. Wah, tuh hampura-hampura. Tanya. Oh. Penwarasan sih Atuh pan teu pake bumbu. di belum aman. Ih, kemana nanya dong iya. Asa nama dang serangan budak ya. Gini. Gila lah. Aduh. Belebelan ya. Aduh. Leur. Woi, siap. Woi. Jak. Belebelan ge. Lu mana ya? Kubur amat. Sia tidak. IC-nya. Sampai siram. Idih. Sangu. Wih, sini naon nanti siram.
Kumaha batok na siya mah. Aing tadi jadi nyeritai sia pan ini. Kumaha aing gendek nyiram pas itu. Batok na. Kumaha tuh? Nah sih ribut paling banyak. Sana si aing na kumaha. Ya, iya ya. Si air nang sidak ribut baik. Iya kabina-bina ya sang ngicing teu disiram. Tahu. Kira aku nonton disiram non air batok nama. Jenengan batok. Batok mah dipakai ku si Romi tadi. Di mana? Eta di tukang. Sampurkeun geus ayo atuh. Ayo. Aing tebet aja pan ieu ke kerumit itu kumaha gitu yuk. Ngomong kero kata si rompetnya. Aduh, aing mah yang perkara. Dah, gayung. Yuk, minjem. Naon sia? Dengisang. Dengisang aja. Ini aing eta. Aja, duduk di akun gue di kamar mandi.